Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Berjumpa lagi dengan Kit Kampak yang akan stand up komedi ya. Stand up komedi yang berjudul Dibelit Sanca Dina Gorong-gorong ya. Begitu. Jadi ayah pemuda yang namanya Wanda sama Daseng ya. Iya pemuda dua-dua lagi apes wae gitunya, kamana-mana teh apes disaksikan kuki kampak teh kehidupan teh. Jadi lamun usum halodo kan baheula osok marandi teh kawalungannya. Zaman baheula mah mandi teh sok kawalungan ka solokan teh solokan sisi Cilamaya. Eueuh naon sih eueuh cai da usum halodo mah sok hese. Tah harita teh Ki Kampak teh kabawakeun keur bujangan teh. Begitu pas ka sisi cai aya nu mandi. Ieu keur jalan-jalan teh jeung Ki Kampak si Daseng si Wanda teh kabawakeun. Aya nu mandi aya 4 urang. Nu mandi teh eueuh nu ngahalangan. Si pipidingna teh eueuh. Jadi otomatis katembong di kajauhan. Nah begitu datang kadinya ningali nu mandi pisan jadi narago geus narempokeun kabeh asupna teh ngintip teh amarnya narago Seng Wanda ka dieu di dieu yeuh nyumput nu aman nek nempo mah aman cenah ieu ge nyumput di dieu bisi kanyahoan aman cenah. Komo nu aranna Daseng mah jeung Wanda maju wae kahalangan awi 2 siki kieu make daun awi pajar teh aman cenah. Ai suku jeung awak katembong kahalangan mata hungkul kudun awi 2 kieu cenah. Aman cenah aman ai sia maju wae ngintip teh malah naik mentas Cilamaya ai sia naik nubruk naon aman cenah aman make daun awi 2 ke kahalangan ge eta suku katembong kabeh aman cenah. Bangun nu nafsu malah naik mentas. Tah begitu cengkat si Wanda si Daseng Ki Kampak begitu naik balik ai sugan teh naon nu ngadungkuk dina rungkun awi teh ai sing horeng teh jelema ngintip aya dina rungkun awi keur cameluk wes teuing saha nya. Eta mah langsung begitu enggeus ngaharewos ka budak kieu aya nu ngintip dina rungkun awi. Begitu kadinya begitu ieu mangkat langsung dibantingan sentimen teh ana rungkun awi buluwar didaekeun biji sia. Padahal dina rungkun awi eta aya nu ngintip leuwih ti heula keur cameluk di jero rungkun awi jelema dibantingan weh tapi teu daekeun biji. Tah aranna si Wanda ku aneh-anehna teh manehna mah lamun disitah naon wae ge daek. Wanda coba cenah ngalah kadu. Nah, di PT Catur kan aya kadu di gigireunana cenah urang keula urang intai heula cenah. Urang intai heula bisi aya satpam cenah. Begitu dicek teh nek diintai heula si aya satpam cenah. Kaduna galede kadu montong teh lebih si aya satpam cenah. Asup manehna teh lewat gorong-gorong nek ngintip teh sup ka jero. Kaduna ditempo can oyag-oyag acan. Padahal leubeut ka mana si Wanda menikot lila asup kana gorong-gorong eta kan ugot. Daek wae kan maneh disitah ge. Ka mana menikot lila. Ai sing horeng teh di jero teh na gorong-gorong eueuh sorana. Kadenge ditoong teh kunaon astagfirullahaladzim keur dibelit ku oray sanca. Na gorong-gorong eta teh langsung neang masa dibardo digebugan orayna. Untungna budak teh kuna naon aranna ge budak bandel kuat.
sugan aya tapakna naon sancana teh sugan teh gede sagede leungeun menikot bisa melit eta aneh dah. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.